Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui jeung abdi anu gaduh dongeng orang Sunda nya nyaeta dongeng Wakijan. Dongeng tentang Wakijan. Bilih palai sampai seuri ningalina sampai kaanggeus nya. Mugia dina dinten ieu aya dina kaayaan sarehat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Sarehat selalu rerencangan abdi anu nuju nongton di channel Dongeng Orang Sunda. Anu acan subscribe, anu atau subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Hayu urang ayeuna kanu caritana nyaeta caritana teh Wakijan naik gunung. Nah, si Wakijan teh erek naik ka gunung. Nah, si Wakijan teh naik ka gunung teh mangkat teh tiluan. Jan milu kandi ka mana? Nah, ka gunung beuah. Tahun baruan. Naon ieu ngadaki heueuh. Hayu ah. Resep tah urang kanu ngadaki mah cok si Wakijan teh. Miluan urang miluan. Yuk ah mangkat bae. Tah begitu anjog ngadatangan juru kuncen. Nah anu tiluan teh si Wakijan jeung baturna duaan. Ari cok juru kuncenna teh tong nyane rek naik gunung. Heueuh Mbah, Kade ulah ngaromong sembarangan, kaati-ati soalna ari di gunung mah mitosna teh masih gede, gaib-gaibna teh masih galede. Kade hati-hati nya, pokona Abah mah kamaraneh pesen ulah sampai nyarios sembarangan ya. Soalna lamun ngomong nyarios sembarangan eta bakal kajadian ya. Nah, si Wakijan teh naek be ka luhur, tapi di batin si Wakijan mah geus aya ngomong na jero hatena teh. Na jero hate si Wakijan teh ngomong, "Jah hayang nyaho cenah. Ke aing geus di luhur hayang nyaho bener teu ta ucapan si Mbah. Lamun ngomong sembarangan cenah bakalna kajadian. Hur ku aing dicoba engke di luhur. Cenah mistisna masih tinggi, mitosna masih tinggi. Aing mah hayang nyaho jah teu percaya," cek Wakijan teh. Tah naraek betiluan teh ka gunung. Geus di luhur teh ku si Wakijan teh ucapanna jero hate teh dilaksanakeun. Si Wakijan teh hur aing hayang nyaho hur. Cenah ngucap sembarangan bakal kajadian. Hur aing harek ngomong, "Maung." Kol bae mau, "Aduh, geuning." Beneran cenah mau demen. Waduh. Duh. Aing kumaha deui ieu cenah cok Wakijan. Alah aing kumaha ieu cenah. Wah. Beneran si Mbah teh ngomong teh cenah. Bakal kajadian lamun sembarangan ngomong di gunung. Waduh mau gedena mah jah. Geus aing sakali deui ah cenah. Ngomong gajah. Nohol gajah. Garulung sia, garulung. Atur nuhun anu acan subscribe, anu atuh subscribe. Wakijan naik gunung ngadukeun maung jeung gajah. Nah, saatanya bisi aya kahilapan, abdi nungkeun maaf kasadayana, nah kaayaanna kaos kieu jiga ayana masih diajar. Nya mugia insyaallah kapayuna abdi bade anu leuwih sarae nya.
ya ayeuna sampai di Wakijan naik gunung heula nya ngadukeun maung jeung gajah. Atur nuhun anu acan subscribe anu atos subscribe terima kasih mugia dina kaayaan sarehat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala rezekina sing lancar amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.